Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, paket. Waalaikumsalam. Paket? Atas nama Api Wastu Kencana, Mohon. paket COD pi. Code. Genep 100.000. Kayaknya dicek heula. Enggak. Salah ieu mah. Urang teh mesen iPhone, mesenna Evercross. Tapi kan ini alamatnya tercantum ka dieu, Pak. Nya, tapi kan urang mah teu butuh iPhone, butuhna Evercross. Atuh. Ari Bapak ieu teh HP iPhone. Bapak mah mung bayar genep 100.000. Urang mah teu butuh iPhone, butuhna Evercross. Ieu teh HP sae, Pak. Ku keukeuh. Milik kuburan, rumah sakit. Anjir. Perep badag. Otot badag anjing. Atuh Kuburan. Di sini bawa deui tebusan ku maneh. Mere. jelema teh oon atau belegug. Kita nebus iPhone genep 100.000 mumu. Padahal harga nanti genep juta. Tapi bayalah tebus ku aing we ah. Rezeki tukang paket. iPhone. Aduh, iPhone. Mang, ka dieu. Bawa ada paket. Wah, ini tebus. Ka dieu. Ngalumpat. Ka dieu. iPhone. iPhone anjir. Neng, anjing teh malam minggunya Mohon bade naon? yang pada apel tuh. Oh, bade apel. Mohon neng. Neng, ka mama pamartoskeun bade pesen naon anjing? Pesen martabak, pesen sate, atau napi pesen roti bakar. Kayak kuaan dipangandakeun. Si mamah mah ngan pesen hiji sih. Pesen naon neng? Pesen atong ka dia deui. Si mama rujikeun. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Ayo naon, Mang? Tumben ka dia? Nyawa, abdi teh bade naroskeun persoalan sama tante ya. Can aya di tanggal sakieu mah. Lagi duit sakitu. Lamun aya ge kurang diantarkeun atuh ka imah maneh. Emang dia perlu kenaon? Nya, abdi teh priyogi kanggo berobat si mama tuh Wak, ke rumah sakit. Nah ke berobat si Mamat. Kasih Mamat mah lain dulu lain baraya. Nah jadi maneh nu tanggung jawab? Nyawa, sanes dulur sanes baraya. Tapi tadi abi ka Bumina lagi hutang. Hese wae mayarna. Terus? Ku abi dibacok. Oh no. Ya tuh. Kuah mungkin disangakeun ka bumi. Antosan di bumi nya. Nah, gitu. Diantos nyawa. Ya. Selamat. Jadi awak
Aduh. Duit tinggal 20.000. Awak nyari. Kumaha ieu teh? Api. Mang Depan, kalahur. Ya. Ku aing digawean sia. Kadek, yuk. Kamu emang Depan. Apih nyeri awak, pang mencetankeun. Engke diburuhan 10.000. Siap. Iya. Pulangan 10.000. Ratu lang jajan kenalanya. Tapi, asuana 10.000. Nah 10.000, 50.000. Nah, si Api kan duit nage 20.000. Buruh 10.000. Pulangan nage 10.000 atuh. Iya. Api rek nanya, lamun maneh servis HP ka counter, terus HP-na beki rusak, rek kumaha? Nya minta ganti rugi, Pi. Nah, Api oge sarua, erek minta ganti rugi. Minta ganti rugi naon, Pi? Gara-gara dipecan ku maneh, awak Api jadi rusak. Ngarikeun jadi awak. Dah hayang nyaho. Minta ganti rugi 50.000. Niat hayang untung, kalakah buntung. Sembaya jadi awak yang penting untung. Di mana, Mang? Di warung wae. Beli sabun antiseptik. Oh, jaga kebersihan. Harus dia gitu mah. Kudu higienis ya nama. Ngan habis pikir ka produsen sabun antiseptik euy. Maihan kuman ngan 88%. Disesakeun 1%. Cik aing mah nya kagok. Babat, WKB 100%. Lain gitu konsep nama. Sempit pisan dirinya mah boga pamikiran teh. Di dia teh kudu boga rasa prikekumanan. Kumaha kitu? Matakan dipayahan 88%, disesakeun 1%, anu 1% teh tugasna keur ngamandian. Keur ngaboehan. Jeung nguburkeun. Sok bayangkeun ieu nya. Lamun dipayahan 100%, saha nu ngurus pemakaman? Awak didinya pinuh ku bangke kuman. Bau tah awak tah. Heueuh oge nya wa. Jadinya tewa euy, jiga nu pinter. Ai, kan boloho. Duh, kue aina gede milik. Untung. Mang Depan, labui. Kalahur, tadi kunci. Kunci hiji deui sia gawean. Tadi. Yes. Apa tuh cara ngabedakeun duit asli jeung duit palsu? Ya gampang atuh eta mah. Dilihat, diraba, diterawang. Eta mah atuh standar. Ya terus kumaha atuh, Pi? Duit 50.000 teu. Aya Pi. So, Yo. kieu carana. Simpen gambar penerima di luhur, terus dilipat opat, simetris. Geus kitu,
pakai lagu TikTok. Geus kitu lamun dibuka penalina jadi kieu berarti eta duit palsu. Bukanya Kopi. tuh pikeun nah dipikeun teh palsu Palsu eta teh. palsu aduh geus ditu palsu palsu untung 50.000 deui. Nih, apa teh ciri-ciri budak hidang yang pinter? Kumaha gitu, Wak? Lamun rabuh, teh ciri. Oke, itu, Wak. Contohnya lamun aya budak lompatan, terus rabuh, bapaknya nyamperkeun. Ade pinter, enggak nangis. Ayo lari lagi, Ade pinter. Kan? Baru budak teh pinter yang hidang. Tapi kamari mah aya budak labuh, teu ceurik. Anu ceurik bapana. Gogoakan. Nah, bisa gitu. Pedah we, labuh nanti lantai 7. Oh no. Budak mah cicing, teu ceurik, pinter. Bapana we ceurik gogoakan. Aneh. Nggak saya bawa di bro. Kan. Baraya sanes dulur. Tapi tadi Abi kata Bunina. Lamun dibuka penalina jadi gitu.